punya meren pasti supaya gerak cobia dalang jadi unggut-unggutan mangga orang jarioskeun di negara Gunung Galunggung hiji raja bengar bro di jero bro di pantong ngalayah di tengah imah kuncir leuit loba duit kitu kayanana ieu raja nyarari awak aing ya diturutkeun wae tuh dah ieu Raja Sapin anu katelah ngagaduhan istrinya eta Nyi Odah ya udah ngabogaan putra anu jenenganna Cep Udin araraneh ieu Raja Raden Sapin baheula mah jadi raja loba duit ngar ayeuna mah eureun jadi mandor mandor sabab Raden Sapin nanya ke istrina kumaha cenah nanyana gelis salah lah salah oge dibalik oge salah lah pamajikan Agang Ju yo salah yo Agang rek nanya kanu jadi pamajikan naon sababna anjing ngalamun beurang jeung peuting dalang salah salah kita tadi ditinggali ku yo salah yo salah yo goblok sia dalang digusrukeun menang di bejaan tuh dah kunaon salah nyekel eta teh golek teh aing ngomong lalakina nu tanjak tunjuk awewena jadi salah nyekel heeh kaulan disimbab dibade nyangakeun semah pangabaktos mugi aya tersenampi kaulan gitu ngar ayeuna keneh kuring rek ngomong kanu jadi salaki sok ngomong kurang ngomong naon atuh sababna kuring ngalamun beurang jeung peuting naon tah kuring teh ya kunaon teu betah di dieu oh jeung salaki teu betah ari salakina geus teu gablek duit nya geus teu sanajan usaha sanajan teu boga duit teh salaki urang teu bisa padahal mah di dieu panen tawe atuh ngeprik ngar kuring marek mangkat ka Saudi Arabia jauh-jauh tuing sugan we ari mangkat ka ditu kuring boga imah kawin meureun jeung orang ditu gitu oh oh ulah ngecewa emang manyin henteu kuring teh keur geuleuh kanu jadi salaki ulah kasalaki mah ulah geuleuh gelis pamajikan akang aduh berarti maneh teh rek mangkat ka Saudi Arabia hah kunaon gitu naon sia geuning kunaon sih eta golek teh udah ditunjuk-tunjuk gitu aduh kaulah nuhun pek uruskeun nu jadi anak ayeuna keneh kuring rek mangkat ka Saudi kulit cap pusing meureunan pusing meureun waduh teh kumaha kang tah cilaka geus kieu mah euy ya heuh ieu pamajikan mah kudu disusul ieu udah pamajikan bisi jauh manten sebab lamun teh disusul bisi kamalinaan pamajikan heeh betul hah bisi kumaha onam Din wayahna Din bapak rek neang emak maneh tadi itu yang tinggal si Udin Din
sangka euy kolot cos gitu din kolot bikin ka kitu padahal mah karunya kan jadi bapak euy heeh garanya kumaha atuh hayang emaknya mun bisa mah ulah emak mangkat ka Saudi Arabia teh mun bisa ulah mun bisa mah ma ya wing nyusul ma mangga tunda lalampahan si Udin anu rek nyusul mana kurang kocap lampah ieu kurawa jelema preman waduh anu aya di perapatan eta anu aya perapatan Cikijing betok mati terus gerkara rumpul yuk eta sok minum-minuman yuk Mas Dayaga ulah Wendrong Mas Dayaga kumpul badur kumpul ngagandong anakna budakna biasa wae apa naon teh hayang jajan hayang jajan jajan cenah eta budak oi anak kurang hayang jajan tapi orang teu boga duit usaha tuh bah hayang jajan jang tapi abah teu boga duit nyopet atuh buset budak teh kalau ditanya budak teh lama bagahan teu bener ka kolot teh sia nya hayang jajan atuh abah ke nungguan masya emang kemana sih mana ke Arab nyalila atuh nungguan mana deh ke nungguan ngiriman jajannya abah mah gitu sing sabar sia mantap jadi anak mah kumaha kolot we atuh sia kudu nurut ka kolot mah apa naon di wae naon di wae sih nyokot bang emok na bah emang sia wawaniana nyokot bang emok sia rek saha nu nyetoranana nya emak ke di Arab ya mending bang emok mah aing mending menta-menta apa naon di wae hayang jorok teh budak teh mawa naon maneh urang teh apan sebagai preman nah siap mawa budak jadi imah jeung saha anakna nya nu mawi Kang ieu di imah meureun eueuh nu ngasuh nu ngurus mantak naon si anak sia jual buset itu tadi jual wae anak urang sina dijual rasana cocokan meureun
budak pasrahkeun nah kaninina kesya Allah lamun eueuh ka tetangga eueuh bikeun hasia ka anak anjing hasia buset wah eureun aing ah balik we lah. kurang ngajar sia boga babaturan teh teu nurut Eta hai set bungutage hidung ieu mah dewek semihot bintoro no yorono kudus pantos buuk jabrik tara di kumbah meureun buukna tukang tok-tok tukang tarok tukang mukakeun androk Wah, rok saha? wajar seorang jago bener ngabogaan pimpinan saha Kang Oklay Oklay. oklay ait sia teu ngomong wae kumaha selain babaturan kamarana aya di tukang tidak ka dieu oi pasukan ka dieu ayo saya Didin si Didin Didin nya budak mana Didin bahkan ngantai Oh, bahkan ngantai Didin ini mah supir meureun. kos nanti wau wae eta boga naon rokok tadi kenyot-kenyot kedeung kedeung nungguan anu niupna nyot sedap ngebul yes nikmat Mantap. ya siap deui nikmat rokok cap cangcut siap deui sini ada lobaan Ya, kita satu. Ngap. kunaon sih jajal yo apaan bagian sia catri gitu Uing Didin oh siap apa tengah rokok ieu na goblok teh lucu anjing kuring naon diperintahkeun Kang ayeuna sia babaturan sia kumpulkeun si Ranta siap lah tibang si Ranta mah ditelepon mana moal teu datang ka dieu tidak ka dieu WA aya nomor kuring 0087 bluetooth make bluetooth gitu
Kang ke dia. Wai kimismin. Wai kimismin. Anjing membawa botol. Gaul ya. Oh, mabok. Anjing. Siapa na minum tara bebeja kabat bebaturan. Sok bagi. Sia beak bara botol datang minum. Heeh. Dilo anjing. Oh, anu mabok mah kitunya. Heeh, beda wae. Dilo botol. Tilu botol. Kainum kabeh. Dua popes. Tinggal hiji. Ga hiji. Kainum tanu hiji. Nu hiji rek diinum deui, anu nyopet anjing. Berarti itu hiji acan lu. Tuh hiji ajan. Eta mah akang mabok naon? Mabok ciki sinden. Rasana kos kumaha? Hasem pahit kan jengkol sih ya. Kang kuring ya ranta maksudnya diperintah naon? Ayeuna kumpulkeun babaturan, urang meeting. Oh, meeting. Woi. Meeting naon? Sagala rupa orang rombongan kudu meeting. Meetingna urang kahiji urang kudu boga duit. Kadua meureun urang kudu barang dahar. Katilu meureun urang kudu ngopi. Bener. Kaopat meureun urang kudu ngarokok. 5. Kalima urang kudu boga pamajikan. Iya, pamajikan lah. Keun mending sorangan. Bebasnya. Kos uing teh keur galau. Gara-gara naon? Ya itu diputuskeun. Hah? Usaha. Buka bogoh. Kungsi boga kabogo. Iya, kuring boga kabogoh. Berarti boga kabogo mah akang sok hararang ngadiling baru nyarek ngaji. Orang mana, Kang? Hah? Orang mana? Benda. Kampungna Cibenda. Desana Kondang Jaya. Terus Non sia seri. Saruanya. Sarua. Tapi teu putus. Tuh siapa? Bidewek. Kang bisa nembang tuh Kang? Hah? Bisa nembang tuh? Saeutik-eutikeun. Coba atuh nyanyi atuh. Kacang asin, kacang asin. Kacang asin, kacang asin. Isin nama abdi isin geuningan. Isin nama kusadayana. Sok kacang asin ah. Kacang asin. Kacang asin. Dicandakan bubuk. Abdi isin. Abdi isin. Saksian dari bobot. Saan euy? Gari kacang asin. Dicandang suka jadi. Abdi isin. Abdi isin. Saksian ngajak kekinciran komunik sareng sampeda di pikiran sok sieun kagungan deui kapan abdi minta-minta
aduh ya Pak Haji ya. eta barudak kara rumpul wae kara rituan wae Oh Pak Haji lah. terus diomong ku Haji Enggak sih teh. Angger keneh ya. anggar we gitu kayang teh ulah nu kara ritu kukinya anggur ge sarolat Eta. yang daripada riung-riung gitu mah tapi alhamdulillah lah sugan diomongan ngawaronya Enggak tadi teh nungtutan da barali. jang Bulan iya seni topeng topeng ieu teh. topeng kudu mawa lalakon Mawa riwayat. da urang mah sakadar humorna Nya. bobodoranana Nuhun. tah ayeuna urang lajengkeun kana acara topengnya nya Dina lalakon naon cenah? kana lalakonna lalakonan teh ayeuna teh dosa cenah Oh aya lalakon dosa kan? dosa ya Kuring nek lalaju ngalakon. urang saksian dugi katamatna ieu carios dosanya Nya. kumaha sepak terjangna para pelaku ti Dewi Asmaranya Ta eta. jang Ayo, sanes kirang sono ieu Mohon. dina wayang ieu nya Nya. urang lanjutkeun kana carios topeng Ayo. anu judulna dosa mangga Sepanjang orang dumelek mula kendaknya ikhtiar keningan nyai rumah tangga jeung Kang Ahmad ngan balangsak jeung balangsa menitu aya senangna pisan emang boga salaki teh teu nempo tapi da batura barisa usaha cik tukang kos batur istiar sing karunya ka anak jeung pamajikan anu geus era utang injem kaunggal jelema coba ayeuna ge ka mana mamawa budak deui tos di mana Kang? Terus berakhir Nyai. Hasil Kang? Boro-boro hasilnya akan diusiran oleh tiap imam. Eta si Neng tos emam Kang? Jangan punya Tega akang makan jadi anak sing karunya atuh Kang ka anak bilang baraka pamajikan makean kos batur atuh dahar mah atuh Kang sing manggih atuh akan lain tega kan budaknya akan hayang meredarkan anak-anak mere pakaian kan ngaranna pemajikan
nya usaha atuh Kang. Akang ge lain mengusaha Nyai. Tingali gaya anak Kang Koski. Arek muli maju. Nah Kang bisa ningali. Pak, sayang imam. Eta coba budak hayang emam cenah Kang. Akang bener tega Kang. Tanya kalau jadi anak akang mah bilang barakas batur di sakolakeun atuh manggi-manggi dahar budak ti isu Kang. Ya Allah. Ya Nyai. Akang mun kaayaan lain akang kos kieu mah. Ku akan ge anak di sakolakeun. Geus bere dahar ku akang ge, geus nafkahan ku akang ge. Akang arek kumaha neangan pagawean kaayaan akang kos kieu. Ye Kang, loba leuwih-leuwih ti akang. Akang tibang teu nempo kok mau batur mah tanpa dasa leuwih-leuwih ti akang barisa usaha. Nya akang mah teu da hayangna cinutut wae harepan hawu. Akang itu skartu ka dieu Nyai. Nya ngebon atuh ngebon Kang, ngebon kangkung kumaha ke? Arek kumaha ngebonna Nyai? Ningali akang bisa ningali teu. Nya lampayakan ke dikusuk sugan sakalian. Ya Allah Gusti. Meni kuat tega Nyai mani kana kesana. Ngurut atuh ngurut yang ngurut. Aya meureun nu daekeun ngurut mah. Akang mun bis-bisan ngurut mah ngurut akang ge Nyai. Udah mendawakan sana pisan udah oke. Gusti. Embu eta mah usaha. Moal mantak seubeuh ku cai panon moal lapar mah. Nanaon ge ku duit Kang, ku duit istian. Gusti. Karunya teh boga kolot kos kitu. Paraban hanto. Kuat tega Nyai mani kana ngasalah. Teu sieun kana dosa. Lah dosa mah kumaha engke Kang, dosa mah kumaha engke. Oh nek kabulusan sugana. Mani dorakeun Nyai kana ngasalah. Manan kieu kitu nasib teka bina geningan tersangka geningan tersang coba nganu ngabatku bikin jauh nganu tebi kunaon ngadikunaon Gusti sang sarang kabinabi. Kok eta moal harudang rekos kitu wae. Moal mantak yo dibejakkeun di kada oge. Moal mantak seubeuh Kang moal ku cai panon. Ngajasing caruju cai panon ge moal.
lalakinya. Gigi Imam Matangrawanya. Mengenang jadi gitu Kang. Ya batur kayak udah diusahakan tuh disarkan wa mata. Ya moal. Ai kira-kira geus teu sanggup ngaresokon jadi pamajikan dah. Sok indi pamajikan marek indi. Ini kemana Nyai? Usaha kos batur sugan senang di mana-mana. Sing karunya ke anak kurang Nyai. Nyen ajan karunya ge daripada budak lapar wae. Kusaha kita diusahakeun arek naon. Kos batur ke Arab sugan ke Jakarta ka mana ke? Tuh, Nyai. Anak kurang sana rek ngurus. Kone geus gede ieu lah. Urang arek mangkat lah parusing di dewa oge rek naon tah. Tong Nyai, karunya anak mana Nyai? Nyai. Mestinya ngaran anak Nyai. Sing sabar. Kang dikesaran Nyai. Ya Allah. Sing sabar. Dibentangkeun jeung sanes geuningan. Aduh Gusti abdi ampun. Urang kalancing bapak. Mudah-mudahan itu orang semenang pagawe. Semoga ini pas gitu. Gusti. Ayo. Oh, indah sekali duduk di pinggir pantai sambil ku kenangkan kisah si baju lore. Seorang anggota ABRI memakai baju loreng. Dia gagah berani. Aduh gagah perkasa.
kisah si baju loreng. Seorang anggota memakai baju loreng. Dia gagah berani, aduh gagah perkasa, sangat menawan hati kebangsaan seluruh bangsaku. Dia mengagumi, aduh gagah perkasa. Oh, indah sekali duduk di pinggir pantai sambil ku kenangkan kisah si baju loreng. Seorang anggota ABRI memakai baju loreng. Dia gagah berani, aduh gagah perkasa, sangat menawan hati kebangsaan seluruh bangsaku. Dia mengagumi, aduh gagah perkasa. Oh, indah sekali duduk di pinggir pantai sambil ku kenangkan kisah si baju loreng. Seorang anggota ABRI memakai baju loreng. Dia gagah berani, aduh gagah perkasa, sangat dia mengagumi, aduh gagah perkasa. Oh, indah sekali duduk di pinggir pantai sambil ku kenangkan kisah si baju loreng. Seorang anggota ABRI memakai baju loreng. Dia gagah berani, aduh gagah perkasa, sangat menawan hati kebangsaan seluruh bangsaku. Dia mengagumi, aduh bangsa berpuasa. Oh, indah sekali duduk di pinggir pantai sambil ku kenangkan kisah si baju loreng. Seorang anggota ABRI memakai baju loreng.
Gandeng. Yuk, beli tuh. Ah, 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 ah. Beda ari ngaran aparatur pemerintahan desa mah serina ge. Heeh, percaya. Ya, aduh. Mas Rina, Aing ngajajal senjata aing heula. senjata Heeh. belah mana? Iya teu dulu sia. Beres euy. Ih, geuleuh tuh beh. Gitu. Di ambuan ya, bau. Isian heula isian. Ewa peluruna. Kade pahili. Ye. Hiji cenah. Dua. Ai keneh. Tilu. Okang. Ih, mantepnya. Biasana saya nembak sok tara gagal. Tara. Oh. Bapak hajat aya kene. Aya kene beh. Ibu hajat. Aya. Panganten nu disunat. Panganten disunat. Oh, beurep cenah beh. Pak RT aya. PRT aya, PRT. Pak Wakil. Aya, cenah aya. Pegawai aparatur pemerintahan desa ieu. Si aya itu kawan saya di sana. Aya. Tuh, aya, coy. Bagus. Ya enggak, Bro? Bagus. Penonton masih hadir. Masih. Bapak keamanan lagi bertugas. Mohon. Parkir mobil. Kade mobilnya mentok. Mun mentok ban hese. Oh, hese. Betul. Angkat, angkat. Angkat. Sing kenceng. Oh, tadi eta Oh, mah. geus. Sorry dewa. Oh, yang enggak satu. Guys. Bagi saya kana seuri mah. Oh. Kela. Oh, lewat. Lewat salah mangga. Nah. Alon-alon asal kalakon. Gerepek-gerepek asal salamet. Salah aing. Itu ai saya mah. Saya biasa nembak sok tara gagal pisan. Tara beh. Tara Buset. Ingat. kudu percaya ke saya mah. Oh, percaya lah kayak beh mah. Tenang. Nya. Bentak saya mah geus kapilih. Sabenerna nama. Kapilih. Tugas di dieu mah ada urang keur tugas. Mohon petugas. Kadek tak lampu. Kadeta lampu. Aya lampu. Aya. Jauh. Nya. Ada. Masih hadir penontonnya. Masih. Alhamdulillah. Ketinggali ku saya pakai acukna kompak penonton teh. Kompak Nya. kompak di mana? Itu pakai acuk bodas sadayana. Acok bodas. Nya. Kursi eta mah beh. Kursi. Oh. Aing teu neuleuh. Make kacamata sih. Tuh udah penting-penting pakai kacamata hidung. Biar ketempuh wibawa. Oh. Terus deh. Molokannya. Gitu ai saya mah. Gue sorry dewa. Selamat malam. Tadi nungguan malam. Selamat malam. 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 Selamat. Pagong teh doang. Kita tadi selamat kok. 15 tahun Di mana? digorong-gorong. Kenal di Sana aing gorong-gorong. lele jumbo meureunnya. Nya mirip tuh dah kumis lagi tempo.
15 tahun digawe di desa. Desa mana be? Oh pugu engge keder. Oh. Tanjung Rasa Kidul be. Nya. 15 tahun digawe di desa Tanjung Rasa Kidul. Cek saha? Apaan cek sia? Poho be. Ganggu wae Sorry. aparatur pemerintahan keur desa teh babeh keur ngomong teh coba cicing jap kupingkeun. Ya teh bekal kanggo masyarakat. Ya, Percaya tuh sia teh. Percaya. Ya, kudu percaya aing ngapan ngaranna pamimpin. Mohon. Be malawi. Ya gitu ai saya mah. Mendak saya mah tidak dirutoki ke masyarakat. Adil jeung bijaksana. Yang bijaksana. Nya jadi aparatur pemerintahan desa mah. Jadi pegawai mah Terus. gitu Sip. ai saya mah. Lah aing ayeuna boga senjata jang. Geus diisian tadi. Geus dieusian ku saya. Oh. Kudu percaya ke saya. Percaya, kayak be mah percaya wae. Saya kemarin waktu di Purwakarta Kunaon? diundang oleh Bapak Haji Dedi Mulyadi. Oh, mantan bupati teh ya. Iya, betul sekali. Kunaon emang be? Waktu saya nembak Oh? satu orang 500.000. Be nembak satu orang 500.000 waktu Buset. saya di Purwakarta. Bayangkan yang ditembak itu 10 orang dapat berapa? 5 juta. Tah, percaya tuh si aing. Gening to bebe jabe. Oh, itu mau urusan saya. Tapi saya percaya ke orang dia mah balager, Ya royal. Balager. Ya, paranin. Heeh. Bapak aja deh gini. Aya Bejakeun gitu ayah saya. Pak aya okade Pak Majat aya okade di dieu. Ayah babe gitu. Aya babe di dieu. Percaya aparatur pemerintahan desa keamanan Bapak Limas. Entos ngamankeun mobil nu tadi saya. Mobil saya kan itu. Aman, oke. Tadi mobil saya. Oh, gitu. Karena hari Kampura Pak Ajat jadi mobil saya itu kehalangan. Oh, percaya lah. Saya nembak ngajajal. Aik nembak. Nya Mangga tuh. tah nembak si bapak anu dipayun. Mohon. Percaya mana nama tas panen. Geus panen. Bager, Gitu. royal, tong boro basana. Tong boro basana. Nya Naon? dina linggak-linggakna ge awon. 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 Awon Pak atuh goreng. Oh. Sae. Sae. Oh. Percaya tuh dia. Percaya. Mentak orang dia main percaya. Berjaya. Tara mere 10.000. Tara be. Tara mere 5.000. Tara. 20.000 mah tara. Oh, tara. Tara. Berarti. Hah? Baraha tuh. Ya tara weh. Tara Tapi bener. percaya saya orang dia marah royal balagur. Oh. Loba anu jara di haji orang dia mah. Amin. Amin. Aik nembak si bapak senyum wae ka saya. Mangga be. Heeh. Ini pedo babe. Incer be. Incer be. Oh. Kang. Oke, siap. Ah itu kuat. Bisa tuh. Rusak bareng. Ah. Gas. Incer weh. Woi, kemana be? Menang tuh. Mana? Oh, iya. Mana be? Meleset aja. Kumaha sih inceran tuh? Depeka. Oh, tepeka. Can. Bapak Ajat. Mana Bapak Ajat? Tembak ku saya di dia. Mangga tuh. Saya Bapak Hajat mah tadi ke borang. Kuat ngaburubut nyawerna.
Bapak hajat matara mere leutik ka aing. Mohon Percaya. aya incer beh bisa pihwitian heula euy mana beh teh keluar mampus juga tembakan lagi ngepos hei ganti ge tong eta tuh aya hiji deui lain Beda anjing volumena ya. yo beh Euy, aya request ti apana ke mall sa? apana ke mall Sa? apana ke mall Anu mana? anu mana lu tuh di payun mall apana mall Oh, mul. mohon Rekan saya Pak Mul mah. oh gitu Wow, heun ka saya di Subang. wah Teu nyaho saya, beureun terkenal saya. Lagu- Hayang naon cina manehna? hayang iya lagu cenah bambung hideung Lagu BH. mohon BH Heeh. BH sia nyaho teu? non sih Bambung Hideung. bener singkatan meureun teh Ya heeh. Besok mangga aja sok. Sindena ya sindena. aya Anu mana? Oh, Kapayun. Kapayun deh Kapayun. Neng Nia, mohon neng Nia Susilawati. Susilawati Oh, anu imahna Putri gedong teh ya, loteng. Loteng Neng Nia teh. mohon tah loteng gede Bapak-bapak bilih resep hayang manggil Neng Nia. Di Karawang aya imah panggedena pagerna warna hideung. tah tapi Tingkat 2 Aya warna tembokna kedeng berem. berem Ieu tah, ieu Neng Nia teh, ieu tah, ieu neng Neng Nia Nia teh. mohon Tah. Warna tembokna berem tingkat 2 tah. tah eta berarti eta nu Iya. tingkat Sanes. oh nu mana Eta ditukangeun imah nu eta deket kandang hayam. duh gila nyalain nu gedong meureun Oh lain. Aya pamunut lagu. Saha? Hah? Saha? Di saha? ti apana mall Apa namul? Hayang laguna BH. yeh Naon BH teh? Bambung Hideung. Ari maneh? Oh, bambung hideung Beureun da. Ganti laguna da. oh baju loreng cenah Berarti aing beureun. Baju loreng apal teu? baju loreng apa Berarti itu? ganti sindena cancel. ganti siden keser Panggil deui sindena. corona mah geus dipromosikeun Coba Mamah Dewi. Lain. weh lain atuh eta mah Mama Epa Sukaisi. ah iya Kapayun. kapayun Ayo, Bro. mama eba kapayun gerak cik. kedeng lacen apa Itu nyawa aing goreng adat. tong goreng adat wayah kieu mah Goreng naon? goreng kejo Ku aing tiris ya hayang goreng kejo. nyaho dogan aya naon pak tah ye beh Aya pemunut lagu. pemunut lagu mah Tisaha Mamah. Tisaha Tisa sina. apana mall Apa namul? tah tadi nanyakeun wae Geuning kala diuk. Hah? Iya tuh. Sok mangga baju loreng pananul hareup nyawerna tong 100.000 500.000 oh meni hayang aing